Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Oh ngagalaksak pisan nyawa. Naon teh hatun? Sakadang beurit dugi karatusan 2.000 hektar sawah CFD renggasan. Oh. Asa kabina-bina sasalad teh. Nepi ka 1.000 hektar sawah beak direngges. Baheula ge sok aya sawah kaanjangan beurit teh mah. Tapi datara mak kesok sasangkleng gawas ayeuna. Dina sakotakan teh semet juruna we wungkul baheula mah. Kitu ge tara unggal kotakan. Panayeuna mah nepi ka dilediskeun sakuliahna sawah mangrewu-rewu bau teh. Aya jutana pangenten beritna ge nyawa. Nya meureun ari tapakna nepi ka kitu mah. Dina tahun 63 asana kungsi aya sasalad beurit teh. Di mana mendi di sajagat negara urang harita teh. Nya dina tahun 63 ludas sawah teh. Jaba jeung halodo banget deui. Nepi ka oleh jelema teh ngayonanana atuh. Tungtungna awaing ku jengkel meureun. Aya nu nganjurkeun di dahar. Dikere di sate bawa di kumaha wae cenah. Atuh sapertos dongeng budak buncir nyawa. Ceuk San Hadi mairan ku pananya. Naon San Hadi? Samuan sapertos dongeng budak buncir. Kumaha budak buncir teh Hadi? Amun kitu hayam katinggang halu gantina. Nya hayam katinggang halu gantina ieu oge parebe aku beurit gantina. Wah nya. Pan ayeuna ge bejana di wetan mah beurit meunang maroro teh tuluy di dalahar. Kanyat ka disambaraan kecap cenah. Ai. Laras teh wa. Aya nu bade kieun beurit. Heuh bejana wa oge. Beja tinu koran mah cenah ceuk nu nyarita ongko. Aya di mana-mana tukang baso make daging beurit. Nyaho henteu nama. Yeung. Kade eta sia anu sok ngabaraso. Buah-buah daging beurit euy. Leung atuh ari tos ngawitan aya nu ngalumaihankeun malah uhanya. Ari kitu Nya sugan WC lami-lami mahama teh ku tukang baso. Urahun. Da anu kitu mah sekali anakan teh rendeu atuh. Malah anak-anakna anu umur setahun mah sok geus aranakan deui eta teh. Atuh ari kitu mah sakalian we di areringo sapertos ingon-ingon nu sanes. Dagingna didamel naon geuning wa. Daging nu dinu kalengtet. Naon teh? Kornet. Ta eta. Kornet mah daging sapi deuleu eta mah. Mohon didamel kornet beurit matak naon? Daengnya neng ngahakana. Singok ge seger keneh wa. Moal kakana beurit-beurit Kanggo itu we tuh nu majar saradepeun tuh. Anu resepen baso. Nah kumaha atuh wa eta teh? Ceuk San Hadi deui tumanya. Naon teh Walon Wah Haji Dul Hamid kalah Malik tumanya mitra
Ning sahur uha tadi baheula mah semet aya beurit teh teu ngagalaksa ka bina-bina. Tuh dah baheula mah beda deui Hadi. Benten kumaha atuh wa? Benten kumaha? Oh benten kumaha wa? Mad Hasim kakarak ti tadi milu mairan balas nundutan sanggeus disodoran si kopi kakarak cengar deui. Lah maneh mah dibere si kopi kakarak cengar. Oh lumayan atuh. Pan baheula mah nyawa ge puguh mangsana. Dina kane mimiti ngagarap teh tandur dina kapitu. Mangsa kadalapan nu disebut kawolu teh pare mimiti rareuneuh ninggang usum bong borosan bebetian di leuweung. Jadi beri teh jongjon ngarahakanan eta we ngahakanan bong borosan teu kungsi make runjuh ranjah kana sawah. Da muhun atunya saya mut abdi ge kapungkur mah nu nyarawah teh tara kagadabah ku beurit. Rajeun aya nu ngarewong teh dina usum pare asak peda sok seueur manuk ngaradon nanging da teu pati-pati ngaruksak da pondek ngabebenak ngagebahanna namanya wa. Tuh segala lagi ari salah mah. Heuh tara hade. Pan malak sampege kudu dina kapat. Leueur teuing mah kalah ka di taraekan rinyu. Unggal tahun mangsa nyawa teh angger baheula mah sok rajeun aya beurit nyegetan sajuru 2 juru teh. Mun beneran anggona di leuweung kabukbak kudu ngahuma nya kalembur lumpatanana teh. Panaina mah beda. Nyawa teh digeleng catangkeun. Digelang catangkeun maksud teh teu puguh mangsana kitu tah. Pare keur koneng geus tebar deui di darat apa nanya. Reres panen terus dipaculan ditanduran deui nya nu matak beurit teh nempo pare usum nyewe ari di leuweung usum teu gerat nya maruru ka sawah beurit teh. Ka mana deui atuh? Jabati eta pan gunung-gunung nu baheula tara kagadabah teh ayeuna mah garundul. Leuweung-leuweung oge geus beak dibukbak di humaan di kebonannya. Oh leres eta teh. Nyawa kartos ari kitu mah wa kartos. Sanes lepat-lepat teuing beurit atuh. Mad Sim bade ergot deui nguyup cikopina. Panohon Cim, ieu teh nu disebut kabadi teh. Cilaka ku pola sorangan. Pek geura. Gunung-gunung sina lalembok deui, leuweung-leuweung sina geledegan deui kawas baheula. Asa moal cekuwa mah. Moal mah habu ka tegal manusia hama teh. Iwal ti beurit nu sok maratuh di para mah meureun. Kitu oge beurit lembur matara pati-pati ngagalaksak. Semet ngahakanan ramah remeh. Oh, semet ngahakanan ramah remeh susah sesa nu boga imah. Laras nyawanya. Da ayeuna mah los ka mana teh asa tara mendak-mendak leuweung. Padoh, gunung-gunung ge beulis tiraina mah. Ngan kari tembong taneuna we beureum kapoe. Naon atuh hakaneun beurit ari geus kitu mah. Komo hakaneun babi mah meureun. Sok rek kamarana ari lain nyorok ka sawah mah. Ceuk Wah Haji Dul Hamid bangun keheul ku kaayaan ayeuna. Jelema ge nyawa. Mun di lemburna geus hese nyer pangupa jiwa mah. Nah kumaha gitu? Sumuhun rek dagang teu boga modal, rek tani teu boga lahan, bade babaraha buburuh ada di kampung mah. Tarapati aya nu muruhkeun gawe, sasa-sagala teu boleh praku sorangan wae. Nya leosna teh panginten ngumbara ka kota. Jadi kuri lantung teh buburuh ngaduk teh tukang beca teh ngedekan teh atawa naon bae dapun menang sahuapeun sakopeun. Heeh, nah terus hubunganna jeung beurit kumaha? Sumuhun beurit ge kitu kapanan beurit oge kitu. Teh gerat-gerit teuing mah. Nyameureun lunta ti padumukanana da kudu barang hakan teh. Ceuk San Hadi kalayan daria bari ngudar silana.
Malah aya wartos pikalucuan wa. Cek si Atun drag ngarandeg heula kawas rek bersin tapi terjadi. Pokdi weh nyerita bari nyebutan bulu irungna. Oh ngadang unte. Wa beja pikalucuan kumaha Tun? Tanya Wah Haji Dul Hamid penasaran. Semun aya ucing anakan. Hah? Ucing anakan digurumut ku beurit puluh-puluh. Teras diharakan. Kanyat kaledis cenah ka anak-anakna. Ai, geus tibalik sugan dunya teh. Saongkoh dua ongkoh panginten wa awahing ku lapar mah. Nya naon we sapanggih-panggih. Kaduana panginten naur hutang. Naur hutang? Semon, Naur hutang kumaha? pan aya kekecapan. Hutang uyah, bayar uyah. Hutang pati, bayar pati. Laras batunya jangan Atun. Cek nu ngariung saurang nu umur pangkolotna minumairan. Di zaman karuhun-karuhunna keneh oge beurit teh purah dihakan ucing. Ayeuna panginten bagian ucing dihakan beurit. Nu tadina dipikagigis ge teu burung rubuh hari dikoroyok mah nya. Tudah boro-boro ucing. Dalah jelema ge moal teu bangkar. Pek geura mun urang digurumut ku beurit aya ratus nari kumaha nya pola. Cek Wah Haji ngaminan. Sok we geura. Tong make ku ratus-ratus. 10 beurit narajang ka urang pira ku teripu. Angot mun nu nyereuweul kana kelek mapai leungeun. Ieu. Nyagetek nya nyeri. Mun tuluy ngegel. Ari rek ditewak gila ku kenyalna. Ku hiji tah teh. Angot mun kencak atuh mah meureun nya. Taluk meureun urang teh. Teu kudu ku 10. Cara nu moro bajingnya barudak baheula aya dongengna kapan? Kumaha teh dongengna teh wa? Pano. Saragut pisan harita teh jelema teh moro bajing marawah paneungeul. Seak peletak ceuk dina angkehanna mah keuna. Horeng bajing nama nerekel. Terekel saurang naik kana tangkal kalapa. Ngudag bajing nu terus nerekel ka luhur mucuk. Nu dihandap taraki-taki ngalingkung. Celeng bajing rajeleng tina sayangna. Terus mareuntas kana tangkal sejen. Bari mapae kana palapa. Nu kasih mah ragrag kana taneuh. Tah si bajing anu ragrag kana taneuh teh ger di baroro. Bari surak. Seak bajing muru nu lowong habek gorowok weh. Nah nu ngagorowok wa piraku beurit eta non bajing ngagorowok. Bajing kajajaden bae eta mah ngagorowok kitu mah. Jelema nu ngagorowok teh. Kulat. Jelema kateunggeul dampal sukuna. Alas ya dadah teuing. Pan hooh. Teras kumaha tuh kitu wa? Hah? Teras kumaha? Ingkud nu kapeupeut dampal sukuna teh ingkud-ingkudan bari nyengir. Gek we diuk bari ngurutan nu nyeri. Tah, geus kitu bajing teh kalah kana bitis nu tadi neungeul. Bari nyereuweul ngan sakisep muru palangka kanana. Yeung, kumaha teh wa terusna wa? Ieung cek nu boga palangkakan teh. Jajarawokan leungeun apa kupis kawas leungeun nu palit di walungan. Paneungeul mah ka mana boha. Si bajing teh ajol-ajolan di jero hayang leupas. Tapi kaditu kadieu ge buntu. Kaluhur kapendet ku tali kolor lebah cangkeng. Atuh gep weh ngegel bujal. Panyaraho untuk bajing lain. Bedus. Seukeut huntu bajing mah wa. Kana batok gitu rak angot ieu daging jelema. Marukanan pantuluy ngajajar si nu digegel teh. Ba karunya temen digegel bajing. Cik tah rek kumaha nulunganana. Bajing kukurumuyan jeroan calana. Jadi bingung. Rek diteunggel sarua jeung neunggel jelemana atunya. Sasat bajingnya yang dinas kanyut. Teras kumaha eta teh wa? Tos kitu wa? Nya antuk nama kabaksa diboro ku leungeun. Saling ngodok kana jero calanana, patangginas tangginas. Tulilah hurseh, cenah beunang, cek nu saurang. Bari nekem satekar tanaga atuh can ngagoak we nu digugulung teh. Ngagoak kunaon wa? Ngagoak kunaon wa? Kunaon make ngagoak wa? Cek barudak reang saur manuk tumanya kalayan penasaran. Ya eta si ngoreng bajing ingu nu katewak teh. Peda sarua genyalna. Ada
Wow, kanyut, kabayang mana tengsel na diranggam sakit tarik natu. Panoo. Bajing tulena onamanan benang kuno sejen lebah tuurna. Wah, wah mah. Dongeng bohong tamawa piraku bajing dugi non bajing heuh dugi kapahili kitu. Cek siatun teu percayaeun. Heh, nyane mah. Haji dala uak teh piraku make cicienan. Haji. Nepi ka kitu tah. Piraning moro bajing sasiki. Papadaning benang ge duaan jelema nu jadi korban. Tak angot meureun mun digurumut ku beurit aya ratusna mah. Ada meujeun arek ngalawan oge, bongan sok diguna sika diteung-teuinganan ku bangsa jelema. Ku kolot baheula mah beurit lembur ge tara dilalaworakeun atuh. Pan disebutna oge nu geulis, tara diburat beurit. Dupi jaluna, Hah? dupi jaluna nu kasepnya, wah disebatna. Heh, dikumaha? Dikumkeun we atuh. Kanu kasep sagala sia mah. Dikumkeun wae sakur beurit rek bikang rek jalu nu geulis we disebutna baheula mah. Tudak jalu bikang oge sarua papada kumisan. Urang moal bisa ngabedakeun anak. Oh, panoh. Cek Wah Haji Dul Hamid. Bari mengkek bahamna nahan piserieun. Hakana nana deui sok dipikirkeun kuno baheula mah. Cek Wah Haji deui. Abong tukang dongeng. Teu weleh aya we bahana pikeun ngabetahkeun barudak teh. Kumaha tawa dongengna wa? Unggah malam Salasa jeung malam Jumaah. Sok disadiakeun congcot. Katut rurujakan sapuratina ditunda di goah jeung dileuit eta teh. Sasajen teh eta mah sanes. Heuh. Sanes aturan Dewi Sri eta mah wa. Wireh eta we ningali nu kitu teh waktos nganjang ka Cikolotok. Tuangeun Dewi Sri cenah. Ceuk nu gaduh pokal teh. Nyaeta salah arti eta teh. Salah arti teh salah arti kumaha wa? Pedah cek kepercayaan orang-orang baheula. Dewi Sri cenah nu ngayuga pare teh. Nepi ka urang kampung mah nyebut pare atawa beas teh cukup ku Sri we. Sakapung Dewi Sri teh sok nembongan cenah ngarupakeun oray sanca. Mun urang manggih oray kitu numpi dina pibuateun eta teh alamat panen rek cukul. Da katambahan kuno ngayugana. Baru kitu nya wa. Atuh upami mendak oray sanca teh tewak we. Ari kitu Sumohon. Terasina numpi dina pibuateun urang. tuda teh dapon oray sanca deuk. Kolot baheula mah ari rek nyalin teh sok nyuguh dina pipuhunan. Pipuhunan wa? Oh, pipuhunan teh kotakan nu panggirangna. Tah, dina poean metik subuh-subuh keneh oge geus loba nu nyuhun nyiru ka sawah. Eusina congcot saseupan, bakakak, kulub endog, rurujakan sarupaning bebetian, benang ngulub atawa benang nyeupan. Ke lamun geus poean kira-kira geus katampi kuno dihaturanana, sok dicarokot ku barudak. Disebutna nyolong rarakaan. Padahal karti ku uwa mah eta teh amanat kolot baheula. Sangkan aya hakana nu dibaruat. Cara eta digoah jeung dileuit diteundeunnan sasajen teh maksudna mah nyuguh beurit. Sangkan ulang hakan beas jeung pare. Ngahenggoy eta we nu geus karikop. Kartos ari kitu mah. Cek San Hadi bari unggut-unggutan.
kitu barudak. Ngan ku kolot baheula amanat eta teh disumputkeun. Sangkan manjang turun tumurun ka anak incu. Lah, teu beda ti eta sarupaning tutumbalan. Naon tutumbalan teh wa? Eta geuning, mun aya nu rek ngalalemah piimaheun, cek kokolot teh kudu dikesretan getih bari kudu ngubur hulu embe deui. Panrea nu menta getih ti jagal, boh getih embe atawa getih munding, tuluy dikeceret-keceretkeun pilelemahun. Hulu embe beunang meuli ti jagal keneh dikubur deui. Di dinya we dikuburkeunana oge. Tumbal naon eta teh wa? Ambe terus lelemahna, ambe rahayu salamet nu matuhanana engke cenah. Laras gitu eta teh wa. Cek ge salah rarapna. Maksud kolot baheula mah dikeceretan getih sote semet siloka. Maksudna mah nu boga gawe kudu mencit embe. Huluna kubur cenah, lain dina taneuh dikuburna oge. Maksud kolot baheula mah tapi dina wuduk. Dahareun nu digarawe dinu sangu wuduk. Nya santena meureun nu bara bantu teh saregut digarawena. Da kahanyiran ku bebecek embe jeung wuduk teh moal teu ieu teh lemahna oge. Nanging seseueurna mah kalah kasok di parabkeun ka cacing nya wa. Naon nu diparabkeun ka cacing teh? Mun eta bangsa huluan, hulu embe, hulu munding kalah dikubur dina taneuh. Pan heueuh. Tadi sahur uwa nyuguh di goah teh sangkan berit ulah ngakan beas. Ari kitu Kumaha atuh sangkan ulah ngagalaksakana sawah. Sasat berit teh kapanan 10.000 wa. Sabaraheun boa picongcoteunana mun kedah disuguh teh. Hih, disuguh congcoso teh berit lembur nusok maratuh di para nu matak di goah di imah ditundana oge. Lah, da teu sabaraha atuh. Berit leuweung ona mah nanti beh dituna keneh oge tara make disaga suguh. Har, sabaraha kintaleun boa atuh beasna oge. Sakali nyongcot nu garilisna sakitu nakleuk mah. Cuk nu nyarios mah sanes saberit-beritna cenah wa. Nu ngarengge sawah teh da piraku kabina-bina teuing seueurna. Ari sanes dikerid ku jurig mah cenah. Hih, pancek ge berit leuweung kabukbak padumukanana jeung enggon hakaneunana. Sabaraha 10.000 hektar geura leuweung jeung gunung nu ruksak. Tuh tempo di Ciwidey itu. Tempo di Lembang. Tempo di Gunung Halimun, tempo di Puncak. Tempo di Gunung Buleud. Sok, tempo gunung bohong nu di Cimahi we ge ayeuna geus rugul. Tah, ari berit jurig mah sempat ngadenge teh di pamunjungan tara sumawa ka sawah nu kitu mah. Di pamunjungan wa. Heeh, pan aya nu munjung ka babi nyaeta ka jurig bagong, nu ngetek munjungna ka jurig monyet, ka buta ijo ka jurig oray we. Nu ngecit mah aya dua rupa, aya kecit orok, aya kecit berit. Kecit berit, heeh, kecit berit. Kumaha wa kecit orok kecit naon tadi teh? Kecit berit naon? Si Atun tumanya kalayan penasaran. Rek nurutan gitu ngecit. Aduh katua. Nya ari kauntup atuh. Bade abdi ge. Si Atun heureuy bari alangah elenge. Pecat iman deuleu buat duit ka jurig mah. Cek baturna bari nyengir. Yo, kecit orok mah bangga ka cida. Kumaha tawa banggena wa? Hah? Banggana kumaha? Kudu maling mayit orok nu maot malam Jumaah Kaliwon. Ieu sieunan pisan atuh wa. Maling mayit orok. Malam Jumaah Kaliwon deui nya.
Teras kumaha eta wa? Tuluy di mandian di 7 muara. Nyaho muara. Mohon eta patepungna cai walungan jeung cai laut. Tah eta, bener eta. Patepungna cai walungan jeung cai laut. Eta teh kudu 7 muara, berarti 7 walungan. Kudu parat sapeuting eta teh. Teu meunang kaberangan. Aduh, menihara resep pisannya. Marukanan. Geus kitu dikukusan di para. Bari ulah petot sasajen. Engke eta orok teh awakna meotan. Nepi ka tinggal sagede indung leungeun. Kuniang hudang. Yeung, hudang wa. Hudang harempoy nyamperkeun ka urang nu boga vokalna. Palai naon bapak cenah. Ih, piraku wa dengekeun. Dijawab ku urang, hayang dianteran duit unggal peuting, heug cenah. Tapi gitu syaratna. Mun geus disanggupan si kecil teh maukan duit unggal peuting eta teh dianter-anterkeun ka urang. Ih, resep atunya ari kitu mah euy. Heuh, engke modar jadi judi kecit. Dupi kecit beritna kumaha? Kecit berit. Hayang boga kecit berit mah kari munjung ka Guha Talegong tuh. Di mana geuning hadi? Duka tuh. Nguping nembe abdi mah. Katonggoh deui cenah ti Kuta Agung oge. Manggang apaleun. Manggang sok tapa di ditu di Guha Talegong. Tonggohon palentahan. Pamuhitan kajuri glentah. Manggang tukang dongeng teh. Nuju naon cenah di dinya? Tapa munjung. Lain manggang lain munjung. Bari naon cenah eta? Ngelmu kitu we meureun. Ngelmu rangda. Mitra, cek Haji Dul Hamid. Teu leum mitra. Moe teh. Cager. Tah. Sagala rupa keur sasajen teh di dinya mah diurus ku kuncen. Urang mah tinggal sok we mere duit. Geus beres di parancahan. Yuk cenah tuturkeun. Cek kuncen teh serog kaleuweung saketeng. Dedeuleu anu munjung mah padahal nyaho teuing buktina mah di leuweung ieu sakitu rembet namana boa aya saketeng segala. Sup asup breh jalan ngabulungbung. Kenca katuhunana tatangkalan Aryu raresik perkabetaheun nu balawiri liwat teh awewe wungkul gareulis teh di kieu na gareulis awewe wungkul eueuh lalakian sing goreng eta teh cenah para putra raja beurit teh. Para putra raja beurit. Anak raja beurit sanagara awewe wungkul. Nah teu aya jaluan wa. Lain jalu atuh. Pameget kitu ka putra raja mah. Awewe wungkul deuleu. Pan kabeh oge kawinkeun kanu maruhit. Pipa majikeun si Atun ge aya di antara nu gareulis teh. Lah wa mah make ngarempokeun ka jurig monyong. Teras kumaha tos kitu wa? Serog ka karaton. Dibaeukeun ku raja teh. Geus beres kuncen lamar tuluy mahetkeun janji. Saban malam Anggara jeung Sukra rek sumping cenah nu geulis teh nganteran mas kawin. Saya gikeun sasajen we sapuratina meh sarua jeung Ipri nu muhit ka jurig oray lain 101 102 cenah putra-putra Kangjeng Ratu Beurit teh kabeh awewe wungkul istri meureun ari putra bangsa Rajawa nya tidinya tah sigana kolot baheula sok nyebut nu geulis teh ka Beurit teh sugan eta oge. Tah Atun naon mending boga mitoha ka Raja Beurit naon maneh mending boga metoha ka Raja Beurit deuleu. Papanganten ongkoh saminggu 2 kali dianteran duit ongkoh. Cek kesan hadi ka si Utun bari ngeuceupan. Pek bae si lain. Ame sauyunan jeung nusok ngagalak ka sawah. Kadewe tong los kawetan bisi disamarahan kecap. Komo ka tukang baso mah. Tembal si Atun bangun keheul. Pokokna mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan disobat.